Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus tamu-tamu anu ti tebih anu ti Balaraja. Saya kenalkan seorang ahli batu. Aya deui belah katuh musim kuring ieu mah teu meunang manggih barang dahar, jadi ahli nazafah, pembersihan. Alhamdulillah beteng lagi segede naon. Bahkan ieu mah hiji mah tamu unik lantaran Kangjeng Nabi mah turun wahyu teh kudu make malaikat Jibril. Ieu mah wahyu lelempangan, haji wahyu ya. Jadi alhamdulillah malam ieu urang dihadiran ku wahyu. Alhamdulillah lengkap, terutama tamu anu teu asing deui di negara Cilongok uska masyhur, turunan nyandung tapi teu nyandung. Ieu Bapak sekretaris. Alhamdulillahirabbil alamin. Karak hayang be nyandung teh, tapi asana datang ka payah moal kasampean ieu di. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah malam ieu khususna simkuring umumna urang sadayana kempal di tempat dina raraga anu parantos dicatet ku para malaikat, raraga takziman wa takriman, ngamuliakeun ngagungkeun kana dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
malah mandar urang kenging syafaat. Mudah-mudahan kumpul di dia khususna urang kejaga di akhirat disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring ngahaja datang ka dieu malam ieu motifna dua. Nomor kahiji ngalayad ka RT Jiman kulantaran RT Jiman teh deket jeung Simkuring terutama pemajikanna sia masuli deui deket teh lain naon sok pajar bogoh deui lain jadi ada tukang urut jadi deket. Alhamdulillah hubungan bilateral murut. Nah alhamdulillahirabbil alamin. Malam ieu Simkuring haja takziah ke RT Jiman kurang bacakeun Fatihah ka anjeunna ila hadrati ruhi RT Jiman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua orang maulidan patali jeung iman urang ka Allah, iman urang ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku iman ka Kangjeng Nabi sanajan penting dari tiris jam 12 kurang saparapat masih kedah diuk. Iya tanda iman, tanda cinta. Lamun teh cinta ka Kangjeng Nabi ditah diuk di dieu mana? Mana ieu tanda iman mentak gespol ieu iman. Kulantaran gespol lamun paeh ieu kuari ka surga. Maksudnya lain amin mun urang paeh babarengan daek ka surga daek di babarengan kuari bakieu dibere umur 5 tahun deui tapi can karuhan ka surgana jeung kuari mun paeh ka surga daekan kuari teh daekan ge jibat saya ngajawabna dek daun tuh panjang-panjang umur maksudnya hayang naon tuh kan Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah ternyata orang jadi sabab kana ayana dunia cek Gusti Allah laulaka lama khalaqatul aflaq lamun teh aya anjeun Muhammad lamun teh aya anjeun Muhammad kula moal nyieun jagat raya mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Rusdi mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya Haji Adang mun eueuh Haji Rusdi moal aya di Jamsinah di Jamsinah tah ieu kusabab ayah Kangjeng Nabi ayalah langit ayalah bumi ayalah urang nu paling indah ayah sorga jeung ayah neraka. Justru Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia teh inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira wa da'iyan ilallah biidni wasrajam munir. Mantep.
teu wau jeung Kangjeng Nabi na jarakna ge jauh ke Madinah, teu wau ka Kangjeng Nabi mah mulya urang mah hina, tapi sinar Kangjeng Nabi ya Allah ieu nyorot ieu ka lembur ieu kasorot Masya Allah cek kula bae karasepnya karasep ieu garelis malam ieu beuk balik mah jarore deui itu sebab ieu bakal sorot ku sidar Kangjeng Nabi malam ieu jadi geulis tadi kita ditanya dangtung jadi itu cak jurus gelis amat asli mah jore di lantaran kasorot ku sinar Kangjeng Nabi jadi gelis. Nah malam iya banget ya sebenarnya mah banget asli apa lain sih di kadang karuceng kayaknya ya bangsa banget kredit kajeng lagi ya tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kan tadi dibaca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahus sudur anta syamsun Gusti anjeun teh wahai Muhammad bagaikan matahari pohara anta badrun bagaikan bulan Kangjeng Nabi na secara zahir geus teu aya tapi sinar Kangjeng Nabi na nyorot ka dieu jadi cararaan caang ku lampu caang ku iman caang kadeuleuh lah jelema sinar Kangjeng Nabi mah ulah sambarangan gagah bedas da ieu teh urang berkat sinar Kangjeng Nabi anu nyorot ka lembur ieu khususna nyorot ka dada urang disimpul mengharapkan syafaat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dilahirkeun ke alam dunia dibawa ku malaikat teh bawa Kangjeng Nabi diais ku malaikat dibawa dibasri ke maghrib dibedakeun hadza malihul kaun hadza Muhammad ialah Muhammad anu jadi keistimewaan anu jadi keindahan anu jadi harapan manusia eta teh ku malaikat dibawa ternyata orang malaikat eta mampir di lembur ieu baheula teh mampir di dieu malaikat dibejakeun heuy Haji Jamsinah di Jamsinah jadi haji tancan encan di Jamsinah hadza malihul kaun wa hadza Muhammadun diterima ku urang di alhamdulillah ieu urang teh berkat malaikat baheula transit di kampung Cilongok di dieu kuari karasakan ku urang Masya Allah ieu berkat sinar Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit malaikat tibasri ka maghrib ngabejakeun bahwa ieu teh malihul kaun ieu teh hadza Muhammadu boga kaistimewaan Kangjeng Nabi teh diturunkeun ke alam dunia neuk ngaroba sesembahan nu tatadina sesembahan teh ka batu tatadina sesembahan teh ka kayu tatadina sesembahan teh ka makhluk tatadina sesembahan teh ka material nah dirubah ku Kangjeng Nabi sesembahan anu asli mah khaliqus samawati wal ard pangeran nu nyiptakeun langit jeung bumi dirubah ku Kangjeng Nabi atuh ngarobah sesembahan teh teu sambarangan Abu Jahal teh reaksi rek ngabunuh Kangjeng Nabi kafirin musyrikin teh senang sesembahanana dirobah lantaran sebenarnya ieu pangeran sakieu buah deh nage hararese bae komo pangeran teh kadeuleu pangeran teh ieu Uza ieu Lata ieu Manat bude pangeran teh ieu ribut bae di alam dunia pas ini politik pas ini ekonomi pas ini budaya
pas sini jeung tek bengek sakit ge pangeran teh gede komo pangeran Muhammad teh kadeuleu eta boga pikiran teh kos sekarang itu Masya Allah. Tapi di Cilongok ban geus teu boga pikiran kos gitu iman guys. Iyalah hebatna urang langsung iman bae Allah Maha pencipta langit bumi serta isida urang teh kudu hese iman. Kanjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul utusan Allah, Nabi nu diangkat jadi Rasulullah urang mah teh hese deui iman. Mata lamun di akhirat teh ka surga mah nya ka surga urang lantaran iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iyalah Kanjeng Nabi dakwah di zaman Kanjeng tepikeun ka ayeuna teu eureun-eureun dilanjut ku para sahabat, ku para tabiin, ku atba tabiin, dilanjut ku para ulama-ulama. Alhamdulillah tepi ka ayeuna. Mantak sing hade iman urang ka Kanjeng Nabi, sing hade pelakeun di jero hate, bukakeun hateuna teh mun aya peso mah soalkeun heula ya. Jeung iman asupkeun ka dieu teh, ka tutupkeun deui. Mun kan mantep. Jadi ulah pudar iman teh di jero ieu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu Kanjeng Nabi diutus ka alam dunia jadi rasul, diangkat ku Gusti Allah ngabogaan mukjizat. Mukjizat anu nomor kahijina mah Al-Qur'anul Karim. Geus lamun urang talar Quran berarti eta geus lain jelema leutik. Atawa ulah sa-Qur'an lah loba teuing sa-Qur'an mah. Yasin, Yasin, lain jelema sambarangan. Udah cerita Kiai Yasin mah panjang teuing, tabarok atuh. Tabarok cenah panjang teuing Kiai teh mah. Amaya tasaalun eta deui cenah carang. Geus atuh sabihis, sabihis cenah panjang teuing ge. Ieu mah budak nu talar rasana ye. Talar. Nah, ieu beta kulhu. Nah, ieu kulhu lain sambarang eta mukjizat. Kulhu teh mukjizat geus lamun urang talar kulhu eta bae dibulak-balik. Lamun urang maca kulhu dibulak-balik ulah loba-loba 200.000 bae. Tuh sia mah judul bae. Maca Quran mah kulhu. Baca kulhu 200.000 haram ka neraka. Atakah ngaranna? Bentak siapkeun tasbihna. Asal penting jam 12 hudang mandi wudu sholat langsung baca kulhu datang ke subuh ngomong doang ya menang tilu hulai lah ya 200.000 jelema nu maca kulhu menang 200.000 saumur hirup moal ka neraka. Nah dibantak oleh-oleh nah urang malam ieu nya malam ieu ibu oleh-olehna bapak geus bae maca kulhu salila hirup 200.000 catet sapeting misalnya menang 50 catet di lawang 50 keisukan 50 keisukan deui turun lantaran tunduh 20 itu karek 120 dalam kaopat tunduh 10 asana jangka paeh mah teu anggeus mah 200.000 haram ka neraka. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sanajan ka neraka moal panas. Itu negara reheng kabeh. Kalau saja negara reheng, haji mesti bahasa di jadinya nama di neraka ge nasbeh bae. Belain amin lah. Di neraka ge nasbeh. Caranya gue di Quran sih bisa jadi tiis dia berkat di dunia maca kulhu 200.000 jadi tepanas beta buktikan bahwa neraka teh seuneuna eleh ku kulhu 200.000. Masya Allah geus jeung urang Cilongok mah teu kudu salat maca kulhu bae 200.000 terus ulah salat ulah naon kulhu bae itu salah goblok. Tetep sholat dan baca kulhu 200.000. Nah kuari diniatan di jero hatena handekah baca kulhu 200.000 tulis tadi lawang Cilongok ge loba tulisan-tulisan ngan hutang. Tulisan hutang. Iya tulisan baca kulhu ya Allah ya Rabbi mantap.
guys oleh-oleh muludan guari urang siapkeun tasbih siapkeun rencana di jero hate salila hirup urang maca kulhu sabaraha lobana 200.000 lah saeutik 200.000 mah tapi coba ge laksanakeun Bismillahirrahmanirrahim cak pamajikan ke haji ke mana sih tuh sorangan tadi mah ayah sorangan waduh budak mabok kulhu ya kuat tuh beda lamun orang nonton TV kieu bisa penting kuat tapi lamun orang maca kulhu ya maca kulhu 3 4 5 ieu kos aya aibonan we mata beda maca kulhu sebab lawan dubantek teu kuat daun kulhu teh wahyu diturunkeun na ge teu sambarangan dibaca ku urang anu daharna ge sambarangan nginungna sambarangan teu kuat jadi ndekna heuai terus urang siap kuari mah lamun maca kulhu terutama bapak-bapak kopi kopi gitu bisi kopina kurang loba saember maksudnya kiai saember mah di lamun diinum ku urang segelas eta mah biasa lantaran ieu mah tunduhna rosa hulu diasupkeun mah mal tunduh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nyaritakeun Kangjeng Nabi indah sebab urangna iman tapi kadenge ku Kristen kadenge ku Yahudi benci urang menyaritakeun Kangjeng Nabi masyaallah ulidal habib wa khadduhu mutawarridun dilahirkeun Kangjeng Nabi pipina ya Allah ya Rabbi wa khadduhu mutawarridun hartina percis kos kembang mawar kumaha kembang mawar teh putih tapi aya bereunna disebut beureum tapi aya putihan masyaallah etalah pipi Kangjeng Nabi begitu lahir teh percis kos kembang mawar khadduhu mutawarridun di duluna ge resep mantak awewe kuari nurutan dimiti dibersihan heula terus dibersihan aja make hidung heula bola juga dulu terus kayak mulai di berum-beruman gitu aja lo batin berum kos utas ditinggi ku Muhammad Ali tak iya yang bagus seperti Kanjeng Nabi ya Allah wa nuru min wajanatihi ya tawakkul cahaya anu luar biasa ilah kelahiran Kanjeng Nabi mun dicaritakeun eta hubibal wulidal habibun nu tadi dibaca teh Allahu li ni'mal wali sallu ala hadzan nabi Muhammad wulidal habib wa khadduhu mutawarridu wa nurun min wajanatihi yatawaqqadu terus panjang ka dituna ieu mah hiji beta kana mujizu Yusufin di komisi ada tu naon talar ini berat dibawa ge Allahu wal mauludu minhu azyadu Kanjeng Nabi diberi mujizat lain sakadar mujizat-mujizatan mun dicaritakeun mujizat-mujizat Kanjeng Nabi urang bakal tercengang ieu mah Kanjeng Nabi Yusuf baheula dibere kahebatanana teh kasep teh kasep loba jelema awewe nu neuleuh Kanjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna keur lapar jadi seubeuh gering neuleuh Kanjeng Nabi Yusuf cager di Cilongok jelema anu cager neuleuh Haji Rusdi gering dibalik ini adalah Kanjeng Nabi Yusuf teh cager kahebatan wajah Kanjeng Nabi Yusuf ibarat
samangka dibelah dua, sabelah ku Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah deui ku urang kabehan. Untung irungan ge urang, untung aya halisan ge urang. Kangjeng Nabi Yusuf mah sabelah ku sorangan. Geus moal aya dua Kangjeng Nabi Yusuf mah kasepna, tapi kasepna membawa fitnah. Kangjeng Nabi mah kasep tapi membawa damai. Kangjeng Nabi Yusuf mun dicaritakeun fitnahna datang ka dibunuh bebejana ku dulurna. Sageus dibunuh padahal mah henteu, diangkat di sumur, dibalangkeun ka sumur, dijual jadi abid. Geus kitu terus dibeli di kerajaan, dipake kahayang deui ku Siti Zulekha. Siti Zulekha teh deui ieu teh ratu teh bogoh ka Kangjeng Nabi Yusuf lantaran kasep. Siti Zulekha nu sakitu jadi ratu kieu bae Yusuf geus biasana nyarap ieu mah asal ngeuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh cageut. Kacaritakeun saminggu teu dahar teu gering teu naon. Teu gering teu naon. Nu gering ngeuleuh Kangjeng Nabi Yusuf teh jadi calalager. Kasepna lain lalagaan. Seubeuh beuteung ngeuleuh nu kasep. Pokos urang ngeuleuh nu geulis, keur gering panas ngeuleuh nu geulis cager. Covid ngeuleuh nu geulis cager. Cager. Tapi lamun urang cager ngeuleuh hajerus si Covid. Dibalik. Ieu beda penyakit anyar-anyaran. Ieu Kangjeng Nabi Yusuf, ieu mah keur carita kieu nyencerikan Kangjeng Nabi Yusuf bapakna nu ngaran Kangjeng Nabi Yakub alaihissalam cerita eureun datang ka penglihatanana pudar teu neuleuh. Masya Allah panjang mun didongengkeun ieu mah deuk caritakeun teh mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf. Begitu Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, kelaparan kan di negara mamana, nu boga gandrung korma kageteun sebab cek kakakna mah Kangjeng Nabi Yusuf teh geus maot korenganan jadi raja. Geus kieu we titip bayi nya moal waka bisa manggihan bapak ku ari mah ieu be baju komis dibulem bawa ka abah ka ditu. Di jalan kene masih jauh ka imah Kangjeng Nabi Yakub geus kieu sesegitan Yusuf geus kaambeul cenah ieu ku abah padahal bajuna keur di jalan kene. Sesengitan Yusuf geus kaambeul beuki deukeut beuki seuri beuki deukeut senyum Kangjeng Nabi Yakub barang datang ieu anak-anakna nu tadina nipu bahwa Yusuf teh dibunuh ternyata henteu menta hampura ka bapakna. Barang menta hampura geus masalah atuh nabi ieu ngan ieu bae janggakeun bajuna. Baju komis Yusuf langsung dibuka, dikadieukeun baju gamisna berai bentak. Mukjizat Kangjeng Nabi Yusuf, komisna bisa ngabentakkeun jelema nu buta. Di Cilongok aya kan cager, di pakaian sorban kah jerus di buta, tentu dibalik tuh. Masya Allah. Nah iyalah ingkana mujizu Yusufin di komisi, lamun memang mujizat Kangjeng Nabi Yusuf ku komisna, Masya Allah, tallahi demi Allah zal mauludu ieu orok yakni Kangjeng Nabi Muhammad dilahirkan minhu azyadu leuwih tibatan mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf alaihis salam. Urang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Nabi, ya Allah ya Rabbi pohara diantarana ye Raja Habib ngiriman hadiah tiaman dipatun kena ontak diiring ku punggawa-punggawan datang ke Mekah kapanggih jeung anak buah Abu Jahal. Cik anak buah Abu Jahal ieu rombongan ti mana? Yaman. Rombongan ti Yaman ti mana? Ti kerajaan Raja Habib. Ieu mawa naon? Mawa hadiah. Jang saha ieu? Jang Muhammad Rasulullah. Hei,
di Mekah mah nu tenar lain Muhammad ya bos kula saha Abu Jahal geus ieu bilukeun deui bilukeun ulah jang Muhammad jang Abu Jahal bae ih kula bade dititah lagi ieu teh tuh ti ditu teh jang Muhammad teh bisa Mekah mah nu ngageugeuh Mekah kepala suku Mekah Abu Jahal bilukeun jang Abu Jahal bae teu bisa cek beuna ieu mah jang Muhammad bae ribut sajen geus ribut Abu Jahal dipanggil Abu Jahal ngomong ieu di mana di Yaman ti saha kiriman Raja Habib jang saha jang Muhammad ye ieu ngaranna Abu Jahal ngageugeuh Mekah geus ieu mah jang kula teu bisa cek anu ngirim cek nu dikiriman tetep ieu mah jang Muhammad bae ayeuna ribut sageus ribut utusan Kangjeng Nabi datang ka dinya kuari mah kieu bae cek Kangjeng Nabi ulah hese-hese isuk urang kumpul kabeh engke urang tanya onta lamun eta onta ngomong na jang Abu Jahal los jang Abu Jahal tapi lamun eta onta ngomong jang Muhammad berarti jang kula siap dah Abu Jahal siap isuk urang kumpul hadiran ku seluruh Arab seluruh orang Arab jadilah isuk teh kira-kira bangsa jam 8 ieu teh nanya onta oh eta Abu Jahal langsung begitu boga perjanjian gitu langsung datang ke pangeran Lata wayahna tuh kuari mah ulah cicing bae ngomong ye ulah ngisin-ngisin Abu Jahal coba tuh mere penerangan isuk onta mun ditanya ku kula supaya bisa ngomong wahai pangeran Lata pindah deui nyana Uza kula nyembah ka maneh teh ieu teh geus sabaraha tahu haju diminyakan bae teu eureun-eureun malah mah make purupuyan geus sagala rupa heueuh ieu geus hayang kue bolu-bolu nu mana ge kan dibikeun wayahna isuk mun kula nanya onta wayahna coba onta supaya ngomong pindah deui nyana Manat ieu pangeran nu tilu nu mana bae atuh coba ulah cara ricing bae atuh cekiana ih ku aing disembah sia cicing bae aya nu ngintip goblok Abu Jahal kudu nyarekanan pangeran jadi Abu Jahal teh minta perlindungan ke pangeran ada yes isuk bener-bener kumpul di hadiran ku ribuan manusia pihak Kanjeng Nabi jeung pihak Abu Jahal langsung Abu Jahal dipanggil coba Abu Jahal onta supaya ngomong jelas ieu kiriman ti mana jenjang saha coba Abu Jahal langsung ka hareup onta kunyana diusapa onta dedeh teuingnya coba maneh ngomong sabenerna maneh ieu dikiriman ku Raja Habib teh jang saha jang Abu Jahal apa jang Muhammad onta kigan cek Abu Jahal teh coba ngomong ulah hohohan ngomong atuh ngomong cekena teh diusapan deui ku Abu Jahal wayahna coba ngomong maneh teh ieu teh dipuatan hadiah sakieu lobana jang Muhammad apa jang Abu Jahal sih ieu Abu Jahal ieu teh tokoh Mekah ieu teh kepala suku Mekah wayahna coba ngomong coba ngomong di hadiran ku kabehan nya ulun ngaromong kieu bae ngomong moal di onta bisi ngomong doang eta onta ulah hohohan ngomong terus we diusapan deui di jam 8 datang ke jam 12 tetep bae malah ke jam 12 mah hampir diseruduk Abu Jahal hampir disuruh wah gas Abu Jahal gas bahaya ini onta marah ya onta marah gas kuali bagian Muhammad Abu Jahal geus kasangan isin luar biasa bagian Muhammad Kanjeng Nabi kahar onta kulan cakabehan teh geus bisa kulan ieu maneh ieu titah ka dieu ku saha ku Raja Habib di mana Yaman
maksudnya ieu babawaan teh naon? Ieu hadiah jang saha? Jang anjeun wahai Muhammad Rasulullah ngomong onta ngomong, Masya Allah karim, larak jelema kabeh kaget lantaran Kanjeng Nabi bisa ngomong jeung onta, ngobrol jeung onta. Haji Rusdi mah awewe ge ditanya teh ngomong, eta kurang hadiah puji eta hadiah maka ini roa itu ada asar atuh jangan onta danya awewe teh ngomong ka onta, pernah nyana ngomong ngajakan ngobrol ka ucing digegel. Nah iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jalan datangkan teu iman ka Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi timiti dilahirkeun ge boga kaindahan anu luar biasa, di antarana wajahna berseri-seri, sinarna nembus kaluhur katingali ku balerea. Aya sinar naon sih ieu? Aya sinar naon sih? Padahal mah Kanjeng Nabi dilahirkeun sinarna mencuat kaluhur. Aju mujizat tadi antarana tadi onta bisa diajak ngobrol. Iyalah in kana mujizu Yusufin di komisi lamun bae mujizat Kanjeng Nabi Yusuf dengan komisna bisa nyagerkeun mata nu ngaran bapana. Tallahi demi Allah zal mauludi ieu orok yakni Kanjeng Nabi Muhammad minhu azadu leuwih tibatan eta dibawa ku Kanjeng Nabi hadiah teh sagesa dibawa ditinggali ku Kanjeng Nabi. Masya Allah ternyata emas segede kieu lain hiji 40 segede kieu, di samping emas perak deh dibawa ku Kanjeng Nabi ka Jabal Abi Kubais. Kanjeng Nabi diburusutkeun da emas kitu kene sutra-sutrana. Cik Kanjeng Nabi, wahai emas, wahai perak, wahai pakaian-pakaian sutra, anjeun teh dikirimkeun ti Yaman jang kaula. Kula nampa bunga ku ayan hadiah, tapi kula teu ngabutuhkeun karena emas, perak jeung pakaian kos kieu. Kuayana sakitu ieu mah lain jang pakaian dunia, engke ieu mah di sorga. Maka wayahna wahai emas, wahai perak, wahai sutra, maneh saat ieu keneh berubahlah menjadi kesik-kesik jeung pasir-pasir. Harita keneh prak menjadi pasir. Lamun kanyawan ku Haji Rusdi, ya atuh naona pugu urang mah kesik hayang jadi emas. Ya Allah ya Rabbi, ieu kunaon emas jadi kesik teu hayangin Kanjeng Nabi mah lantaran emas mah engke di sorga mah urang ye lawangna emas, cekelna emas, kursi emas, segala rupa emas. Kuari mah aya kan di dieu ge emas tono tama orang Brebes tama tah ieu lah di sorga engke lantak di dunia ulah hayang mewah-mewah engke di sorga. Urang mah iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasulullah, hayang naon engke di sorga. Sorga geus deukeut, sorga teh geus deukeut di hareupeun urang. Kanyahoan sorga geus deukeut, tanyakeun ka RT Jiman. Paeh heula tanyakeun ka RK Patin, nyana mah geus datang deukeut. Sorga teh deukeut di hareupeun urang, asal dicabut nyawa urang geus ka sorga. Orang mana meureun orang mana meureun belajar ya mah bagian ka ditu kanu kaengcapan. Tah ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jalan jang teu iman ka Kanjeng Nabi lantaran Al-Qur'an geus ngajelaskeun eta lah mujizat. Al-Qur'an geus ngajelaskeun, Bukhari geus ngajelaskeun, Muslim geus ngajelaskeun berbagai mukjizat. Ke iraha deui kula nyaritakeun tadi nama kan ieuran cenah muludan teh ndek berseri lantaran kulana kurang sehat atuh kurang sehat jadi penggal jadi tegah ya bagian salah sahiji mukjizat. Geus jelas mukjizat Kanjeng Nabi teh di antara bulan belah 2 tarurun maca syahadat, kemudian tangkal korma,
lempang ke hareup maca syahadat balik deui da kurang kumaha deui masyaallah karim ieu kuari urang diuk di dieu ieu lamun lain mukjizat Kangjeng Nabi mah bisa hayang nyaho mukjizat ieu tah urang hidup kuari teh keur ngarasakeun mukjizat begitu Kangjeng Nabi lahir ya Allah ya Rabbi jukut jararadi kurma ngadadak buahan diala teu beak-beak bubuahan aya eta Kangjeng Nabi lahir urang merayakeun bae tuh jauh supaya naon itu ieu ngarayakeun sakiki ngarayakeun doang kok mau lahirna Kangjeng Nabi terus geus kieu bae cau mana nu berkat tuh kan kelahiran Kangjeng Nabi dirayakeun Allah bae geus tararimbu masyaallah karim nah inilah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget lamun di Prancis kuari keur dihina Kangjeng Nabi melalui film-film kartun itu aneh emang Kangjeng Nabi mati baheula kos kitu moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina kiai moal kanyahoan gedena lamun eueuh nu ngahina wali moal kanyahoan walina lamun eueuh nu mencaci maki lamun wali kanyahoan gedena setelah dicaci maki dicaci dimaki dicarekan tetep bae nyana maka Allah moal bendueun wali mah kan nu nyaci maki geus riweuheun jelema anu nyengserikeun ka wali geus riweuheun jelema nu mencaci maki mangga bae sabodokeun malah dibageuran karena kanyahoan luhurna jelema kiai kitu keneh mantak lamun aya jadi kiai kakarake jadi kiai doang haju dihina begitu dihina goblok beureun tinggal lain kiai mah tolol beureun lain kiai teh mah kos kitu jawara mantak kaji umen nyaho jadi kiai nya henteu sebenarnya nah lamun dihina cicing jadi kiai mah tenang ulah ngalawan keur dicoba ku Gusti Allah sebab naon Kangjeng Nabi na baheula nu ngaran diciduhan mah sering nu ngaran diomongkeun mah sering dihina Kangjeng Nabi geus sering lamun Kangjeng Nabi na kos kitu atuh penerus Kangjeng Nabi ge moal teu kitu mantap moal aya jelema luhur tanpa dihina heula hina heula geus urang namun hayang jadi jelema luhur dihina malah minta panghinakeun atuh aing atuh ulah kos kitu mah tah kos kitu mah ngaranna boon. Nah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iyalah Kangjeng Nabi urang nu geus dicaci dimaki tegar bae biasa bae itu bendu kanu nyaci kanu makina di antara akhlak Kangjeng Nabi seperti eta sebab Kangjeng Nabi teh diutus ke alam dunia ieu teh dek nyebarkeun akhlakul karimah urang sebagai umat da turutan Kangjeng Nabi ulah wakaku tatangga ulah wakaku batur urang saimah bae pasti pamajikan urang nyarekan ka urang kan tak urang lamun dicarekan ku pamajikan geus urang ingat ka Kangjeng Nabi bae geus carekan urang siap dagang itu naon itu kopi melulu lockdown melulu dahar hayang ngojeng henteu carekan kan urang Cilongok makan bahasana kos gitu tah lain Cilongok ieu Cilongok Dandu Cilongok mah lain gitu Cilongok lain Cilongok mah sopan di dieu mah di lembur ieu mah saropan bahasana ge masyaallah urang dicarekan asa dinyanyian bae kakak ulah gitu atuh tah geunaheun kos urang Karawang mah tah mah kalau mau dicarekan gue pemajikan ulah ngomong cicing guys ingat ke Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi gak dicarekan cicing baik ke pemajikan akan terbetah datang kamu cicing baik siap ceknya nih lain awewe merenya juri gimana cicing dicarekan gue kumaha ge ulah malah naon kayak lagi keselun sorangan tak iya akhlak Kangjeng Nabi wa inna mabius buah itu liutammi makarimal akhlak terapkeun heula di imah tangga salaki ka pamajikan kudu make akhlak pamajikan ka salaki make akhlak kan geunah komo lamun pamajikanana aja bisa diajak bareng ibadah wah geus nikmat jasa kurang hudang jeung hiji atau jeung dua pamajikanna dihudang keneng nah di tahajud teh moal heuheunya tahajud bareng kak tahajud kak mandi bareng ngala wudu bareng kakak jadi imam neng di bandung nah Allahu Akbar gini berjamaah jeung pamajikan ngomong mah dibuktiin nama anak tuh teta mantap kesih hade di
orang boga pemajikan teh bisa diajak berjamaah ulah masing-masing pemajikan di luhur ini hendak malberes sama Allahu Akbar pemajikan kan sok ngingsat tuh semua pemajikan didinya baru sok ongkong nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu mah dan sakadar nyaritakeun salah sahiji mukjizat Kanjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta engke aya deui bisa ngobrol jeung maung engke aya deui bisa ngobrol jeung berbagai hewan engke aya deui bisa ngobrol jeung batu engke aya deui bisa ngobrol jeung tatangkalan endek kumaha teu iman mantak ulah kaget lamun di Perancis kuari dihina Kanjeng Nabi justru kuali di Perancis ribuan jelema asup Islam kewalahan di Perancis presiden lagi lantaran setelah ayeuna dicaci dimaki dihina di berbagai sekolah di universitas ternyata oreganan murid-murid malah asup Islam sabaraha pemain bola nu asup Islam sabaraha gitu ngaranna penyanyi nu asup Islam sabaraha budayawan nu asup Islam ayeuna ambalayah di Perancis mantap presiden Perancis kuari cicing bae aneh cek manehna makin dicaci ngaran Muhammad makin loba nu asup Islam aya aturan asup Islam maca syahadatnya sekali 500 orang asup Islam rombongan Masya Allah karim gitu kene di Moskow gara-gara seseorang wanita anu make jilbab kemudian diasupkeun ke penjara disidang deui tembak Masya Allah sebab etalah di Moskow kuari loba nu asup Islam ih begitu di dulu orang Perancis kan marancung irungna umur 17, 18, 20 tahun mereka jilbab kadi rapi asa hayang ke Perancis oh maksudnya lain naon eta bedek surpai gitu kan itu atuh ku marancung resep gitu tah ya Allah ya Rabbi ningali di Moskow di sarua di Soviet marancung arasup Islam Masya Allah karim bahkan ayah penyanyi di Amerika Shirley itu kapan 10 tahun nyana teh silem kabar berita begitu muncul ayeuna ya Allah di publiknya maca Quran digengikeun ku kabar rapih maca Quran encan kawin deh umurnya kakak 23 tahun besi hayang kan itu ke Amerika ngan geus dijamun moal daekeun orang cerita seputar dua asup Islam Masya Allah ya nah iyalah naon eta hidayah datang sinar Kanjeng Nabi terus-terusan ulah disangka teh hiburan kuari Kanjeng Nabi teh cek bahasa sompral nama ieu teh kuari teh urang teh dihadiran ku Kanjeng Nabi di deuleu ku Kanjeng Nabi aya nu nyebut-nyebut ngaran aing cek Kanjeng Nabi ieu di Cilongok coba barang di deuleu oh kadeuleu tuh Haji Adang tuh Rajib tuh tos tanu oh tadi Rajib wah kadenge salemur Cilongok kabeh atuh Masya Allah 2 menit deui pegat asalna eta geus bisa namal narik kurode nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang sambil hiburan ku cinta ka Allah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ieu mah ala kadar hiji taziah ka RT Jiman nomor kaduana urang ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa dibalikeun nomor kahiji nama maulidan nomor kadua nama takziah sakitu bae ala kadar bari heureuyan ge ke urang lanjut deui mun sehat kula malam naon malam Senin ya orang lanjut ke nyaritakeun mukjizat leuwih hebat deui aya hiji awewe bakal aya mukjizatna eta awewe teh gering Masya Allah eta kaleutik awakna nah engke geus diobatan anu ge teh cager kene we ke bakal dilanjut di ditu ieu rame hujanna kitulah para jamaahnya dicukupkeun sakieu urang ngadoa ini cukup kan ya aya keneh teh lain maksudna acarana doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad
Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat amanat maca kulhu 200. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.